Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak akan terus menghibur dengan stand up komedi. Semoga terhibur dengan bodor Sunda Ki Kampaknya. Di dia aya rekan Ki Kampak arana teh Gilang. Ai artis mah Gilang Dirga, ieu mah lain, Gilang Prasesti nya arana teh nya. Kos awewe buntutna teh. Tapi manehna gawena sakaba-kaba, lain kabawa sakaba-kaba, cuman gawena sakaba-kaba, naon wae dicabak gitunya, cuma getol gitunya, manehna teh getol kawin jeung nu beunghar, manehna teh cuman di dieu dibabukeun, kawin jeung nu beunghar teh sapintas mah cek batur cenah dibabukeun manehna teh. Kadang ka sawah nguruskeun sawah lega uplak-aplaknya menikot ngeplak teh lega ka sawah siga nu dipres tanagana teh komo ceuk nu sirik mah cenah, wah si eta cenah menikot capek cenah hirup teh cenah, nu teu resep mah komo nya meni menyon-menyon ngomongna teh. Ceu aci ai eta cenah ngagawean sawah saha nya cenah si Gilang, cenah sawah mitohana menyon-menyon banding ku teresep si eta dadaek kanan nya banding ku ijid maena. Tah manehna teh ngagawean sawah ai suatu ketika meureunan nemen teuing beuteung kosong cileuk ngadaguan pamajikanna datang kosok nganteuran mah bari jeung bagudad bagedud ge sok buat baeud sakarepna we sadaekna saingetna eta mah pamajikan teh nganteuran ka salaki teh. Sakali nganteuran datang ka dinya mawa angeun, di babade sugan teh angeun teh ngeunah angeun lompong anu geus 2 poe dihaneutkeun, atuh pupurilitan salakina teh da mules meureun nya basi jabaya cipatian eta mah sakaba-kaba eta ngasakan angeun ge ka salaki teh. Sakalieun manggih daging dadana anu geus 3 poe nya heueuh digege teh beda tatal jati teuas aing nikot karunya nempona ge da. Sakalieun manggih angeun kumeli cabe hungkul jeung masako nya di mana naek ngeunah eta mah upahan ku Ki Kampak teh nya, heueuh geus ayeuna mah sing sabar Gilang, maneh mah nungguan sabar. Sabar we sing sabar cenah, heueuh cenah ieu ge sabar cenah, sabaran we cenah ieu ge cenah, tapi kumaha nya cenah sabar-sabar cenah biki dieu asa ngalunyak cenah, jugjug-jugjugna teh mewek, aing teu kuat sabenerna mah cenah tolol jeung nokos ieu mah. Sabar tapi teu kuat, aslina mah teu kuat teh cocoba kitu teh soalna naon, da urang mah manusia lain nabi. Mentak kudu siap resikona kitu nya. Lamun daek istilahna urang ngabdi kanu boga gitu, kudu siap kitu nya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.